Bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid badena tepan Idul Fitri aya budak sesegrupan nangis pipir masjid baturna arulin raya ramai senang baturna arulin manehna lindung semu sedih bingung ngangge kawe tambal butut ngalang layung kapendak ku Rasul teras nadi bujeng ditaros kunaon nangis wae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas keur bingung jawabna teh aduh Gusti nyaktos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang soteh ka anu gaduh rama keur abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang ingat kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar kurama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku Rasul teh dipangku dirawu aduh ujang sok ngaudang macam turun nyaira jeung di mana ramatilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpin ku anjeun ya Rasulullah luka teuing anu manah teu wawuh abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo Sukabunga sareng rencangan tapi ibu ka abdi kalah kanundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasep deudeuh teuing aduh ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis he Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramakna teh paran
katna perang Badar, dawu Aisyah teh bae putra ibu, tos di mana urang siram gentos baju. Fatimah ieu angkeun rai anjeun, Ali gerak kudulur anjeun. Mana cucu dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun gerak ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husein midede, ngangken rai teras nate di bubunga, dugi kakeun leungit rasa kayatiman, ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husein yuk mang urang ulin, sareng batur urang amang ulin lilin, teras amang suka bunga ulin gatrik. Rasul teras ngalakonan Idul Fitri, tasakitu riwayatna Nabi urang, ngajamin ka anak yatim contoh urang, pikeun contoh urang keur hirup di dunya, tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, maot tetap iman Islam pasti ngeunah, susuganan ieu ageng manfaatna, kanu maca kanu butuh syafaatna, sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kangjeng Nabi anu pangulyana, sareng urang ngarep syafaatna, anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin Allah ya mujibas sa'i.